Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang sareng Kang Ajun galangkungan channel Galuda Carita. Tukang Ajun seja mendar ngeunaan carita anu aya patula patalina sareng lalakon atanapi lalampahan perjuangan Kiai Haji Hasan Maulani. Anjeunna salah sawios ulama badag Udalan Kabupaten Kuningan, nyaeta pancegna di Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, anu parantos giring au bajuang dina merangan para penjajah waktos mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Supados dengan kolom tingkana waktu sugri wargi mangga urang pedar ieu leunjuran carita ngahaja Kang Ajun mung saukur midangkeun ngeunaan kumaha lalakon Kiai Hasan Maulani ti Kuningan ka Manado karosan dina sasih ieu sasih Sapar kitu mareng sareng naon anu kajantenan ku anjeunna dina waktos eta dina sasih Sapar. Pancegna dina kaping 12 Sapar dina tahun 1257 Hijriah atanapi dina tahun 1837 Masehi. Bilih sepat dina ngucapkeun hapunten anu kasuhun. Bilih Kang Ajun cepariposna teu sapagodos sareng mabanahan wargi sadaya ngeunaan ieu carita hapunten da ieu mah mengukur carita anu dicaritakeun deui. Bilih nyang kolong tingkana waktos mangga urang pedar wae ngeunaan kumaha jujutanana dina sasi Sapar dina kaping 12 Saparnya dina tahun 1257 teh Ajun mung saukur sabebatan dukan duwikeun ieu carita teh nya eta tadi teh anu aya patula patalina sareng biangna atanapi ti Kuninganana Eyang Hasan Maulani duwikeun ka Manado teh nya sareng anu sanesna tangtos insyaallah gitunya kapayuna kapedar dina momen-momen anu sanes potos dina mendalna Eyang Hasan Maulani atau dina acara-acara anu sanes dunya mohon poe Kemis tanggal 12 Sapar 1257 atawa dina tahun 1837 Masehi tabuh 30 WIB anjeunna dibawa ku polisi Walanda ke Cirebon. Basa nate ngan ukurek dipariksa ku Residen Cirebon. Rek dipenta kateranganana ukurek dipariksa ku Residen Cirebon. Nyaeta baik sabab ka anjeunna rea anu nuding hal-hal anu tangtosna aya tuduhan-tuduhan anu tiasa dianggap ngebahayakeun tangtosna nya. Tapi anu dimaksudna mah tangtuna oge rek ditawan jeung ditahan di benteng tahanan Cirebon. Ugur wae kajadian kulawarga jeung para santrina kacida ambek ka bangsa Walanda kulantaran nahan jalma nu teu tuah teu dosa. Sigana lamun teu dicaram ku anjeunna mah tinangtu baris kajadian peperangan anu rohaka. Kiai Haji Hasan Maulani mere nasehat ka kulawarga na memang ka para santrina dina waktu harita. Ditahana Kiai Haji Hasan Maulani lain bae matak tiis ceurih herang mata ke Walanda. Tapi bet sabalikna Walanda lain bae hareudang alatan si ke para santri anu geus tatan-tatan siap perang. Kari ngadago komando ti Kiai Haji Hasan Maulani antukna Walanda ganjang nantukeun sikep sangkan teu ngarandapan kajadian-kajadian anu enggeus-enggeus. Antukna mah Kiai Haji Hasan Maulani dipindahkeun ti penjara Cirebon ka penjara Batawi sarila 8 bulan. Tidinya mah tuluy bae dibuang ka Manado ngagunakeun kapal laut. Diiangkeun ka Manado nate meneran dina Salasa wanci asar kaping 12 Sapar 1258.
Hijriah atau Nabi 1838 Masehi. Samemeh nepi ka Manado disimpankeun heula ka Ternate. Di Ternate diangkeun deui ka Kaema. Manado datangna di Kaema poe Minggu 17 Rajab 1260 atawa 1840 Masehi. Di Manado na Kiai Hasan Maulani dihijikeun jeung tokoh-tokoh pajuang ti Jawa, yaeta Kiai Khalifah, Kiai Wahab, Kiai Badran jeung Kiai Gajali. Wargi eta para kiai teh salaku nyata anu nyarengan dina waktos harita, nyata dina waktosna perang di Ponorogo dina tahun 1825 dugikeun ka tahun 1830. Di Kaema na terila Kiai Haji Hasan Maulani tuluy dipindahkeun deui ka Tondano dibarengan opat kiai nu asal ti Jawa. Di Tondano-na anjeunna ngadekeun deui pasantren nepikeun ka pupusna. Pupusna kaping 3 Mei 1874 apal anjeunna tilar dunya dina tanggal sakitu teh kulantaran aya surat ti Manado anu dikintunkeunana ka pala putrana nu aya di desa Lengkong. Serat ti Manado teh unina kieu. Saderek anu mulia, ngalangkungan ieu serat disim kuring meningakeun ka saderek yen tuang rama Kiai Hasan Maulani teh geus mulih ka kalanggengan dina kaping 12 mulud wengi Rebo Tabu 4 ka isuknakeun dina yuswa 85 tahun leuwih. Nurutkeun adat tali paranti bangsa Indonesia anu ngagem agama Islam, Rama Kiai Hasan Maulani teh layonna geus dibersihan sakumaha bistina. Atuh dikurebkeunana nya kitu kalayan nganggo upacara anu khidmat. Ditungkulan ku Pangeran Sepuh jeung putrana. Kapala kampung Tondano kitu deui jisim kuring pribadi anu mulasara eta jenazah. Pohara lobana. Jalma maniheurin usik. Pajejel-jejel geus lain bilangeun deui ku tina loba-lobana. Sadarea kolot budak awewe lalaki menak budak pada hayang bila sungkawa nepi ka awewe oge embung katinggalkeun hayang milu mulasara, hayang milu ngagotong ka tempat dikurebkeunana. Ku dianggap karamat-karamatna ku sadarea nepikeun ka tilas kampuhna oge pada ngajejowet parbut hayang kabagi sacuwir sewang keur jimat dina waktu arek diruruban rurubna oge nepikeun kadiganti ku sababaraha kali da pada nyaroehan teh pada marebutkeun hayang kabagi keur jimat dina waktu keur disiraman sadarea parbut pada hayang nyiraman cindekna Rama Hasan Maulani teh layonna di pulasara di bener-bener henteu natak ngujiwakeun ka putra putuna anu aya di lembur. Malah kesaksian pisan ku salah saurang utusanana di Lengkong nepi ka tempat baris dikurebkeunana oge ku kulawargina di Lengkong teh tianggalna keneh geus kauninga da geus diwartosan ku Rama Kiai Hasan Maulani sameme anjeunna pupus geus nyaurkeun mundut dipendem di hiji tempat nyaeta tempatna teh anu geus dituduhkeun ku anjeunna. Lian tieta rambutna Rama Kiai Hasan Maulani anu aya di ditu disuhunkeun di dona arek dijieun jimat ku dipasihkeun ku henteu disim kuring kalayan asmana para warga di ditu hayang enggal-enggal kenging wartos ti dieu. Salam hormat ti jisim kuring atas nami para wargi di ditu wangsa taruna Tuan Pangeran Surya Ningrat Kepala Kampung Hasan Gojali jeung Ila Ibni Kiai-Kiai. Sakitu heula pengintennya wargi anu kapihatur tina sempalan carita runtuyan sajarah perjuangan Kiai Hasan Maulani etang-etang tadi kasebatkeun kangajun tang etang mieling miangna Kiai Hasan Maulani ka tanah Tondano gitunya ti Kuningan gitu anu ka
unggal gitu anu katampi bewara. Nah, bobo sapanaon carang sapakan sekali deui Kang Ajun ada cukup lumbur jembar hampura anu kateda. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun permios.